Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, terutama warga Desa Cibesi, terima kasih atas dukungan pada channel kami. Mudah-mudahan channel kami bisa maju dan berkembang dan bermanfaat, terutama untuk warga Jatinangor, khususnya umumnya keluarga kita semua, kaum muslimin semuanya. Mohon maaf bila dalam pembacaan kitab ini ada ucapan yang salah atau harokat yang salah. Semata-mata kita semuanya adalah hanya belajar, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi berkah, terutama buat orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui hanca salajengna dina kajian kitab takrib. Hal-hal anu ngawajibkeun mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana kitab takrib kalaya nyebat jenengan Gusti Allah, sifatna Allah nu Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia, sareng sifatna Allah nu maparini Ar-Rahimi, sifatna Allah nu maparini nikmat alit di dunia hungkul. Paslon fi mujibil gusli, ieu pasal mertelakeun perkara-perkara anu ngawajibkeun urang sadayana kedah adus. Adus di dieu maksudna mandi wajib. Wal guslu sorke musonib, wal guslu ari mandi adus. Lugatan cek lugah eta saya lanul ma'u, eta ngacorkeun cai ala syai'i kana hiji perkara mutlakon halna mutlak. Wasar'an sareng ari adus mungguh pengertian sara, definisi sara, eta saya lanuhu ngacorkeun cai ala jami'il badani asadaya anggota badan, biniatin mahsusatin kala niat anu dihususkeun entos ditangtoskeun. Waladhi sareng ari perkara yujibu anu ngawajibkeun adus, yujibu anu ngawajibkeun al-ghusla kana adus, sitatu asya eta aya genep perkara. Jadi urang wajib adus, mandi wajib lamun urang milampah genep hal. Salah satun nutilu perkara min hatina genep perkara tadi anu ngawajibkeun mandi, tastariku eta reurejengan eunaan itilu perkara fi hadina salasah arrajulu wan nisa, keuna kalalaki sareng ka istri. Wahia sareng ari tilu perkara anu keuna anu wajib mandi boh ka istri atanapi pameget. Al iltiqaul hitana ini nyaeta urang wajib mandi lamun patepangna dua alat nu sok disunat. Wa yu'abaru sareng sok dibahasakeun aya atanapi sok disebut iltiqo an hadal iltiqo tina ieu patepung teh iltiqo teh bi lajin kalawan ngasupkeunana hayin jalma hirup wadihin anu pertela kelamina. Goyaba anu ngasupkeun ieu jalma hirup hasyafat zakari kana hasyafah zakarna minhu ti itu jalma nu hirup, au qadroha atawa kira-kirana hasyafah mim maqtu'iha ti jalma anu dipotong hasyafahna bil parji kana parji. Syarat kahiji jalmi nu kedah adus di mana patepungna maksudna ma ilajunya asupna ilaj, asupna hasyafah. Hasyafah teh maksud teh sirahna zakar
lamun eta siraza karasup kanu parji maka wajib ka eta jalma mandi. Wayasiru sareng jadi eta nu ngasupkeun hasapah al adami bangsa Adam teh al mulaju anu diasupanana bihi parji ku hasapah junuban disebut teh jalmi nu ngasupkeun hasapah kanu parji nyaeta disebutna jalmi junub. Bi ailajima ku sabab asupna perkala zukir anu ditutur amal mayitu sareng anapun mayit fala yuadu makan teu dibalikan deui naon gusluhu adusna ieu mayit biiraji kusabab kaasupan hasafah bihi dina parjina. Jadi lamun aya mayit istri tos diadusan terus parjina diasupan ku hasafah maka teu kedah ngauwihan deui, teu wajib ngauwihan diadusna eta mayit anu tos pupus istri kusabab diasupan hasapah ku pameget. Wa amal hunsal muskil sareng anapun ari banci anu muskil banci anu gaduh kelamin ganda falagus lama teu kedah adus alaihi ihunsa muskil biilaji hasyafatihi ku sabab kaasupan hasapah wala bi ilaji atanapi ada wala bi ilaji sareng teu kedah adus kumargi kaasupan hasapah fi kubulihi tina kubulna ieu hasapah hunsa muskil. Maksudna kieu lamun aya jalmi hunsa muskil hartosna hunsa muskil teh jalmi nu gaduh kelamin teu wajib ka anjeunna seandaina anjeun ngasupkeun hasapah ka bojona kanu parji ke parji orang lain atawa parjina dihasupan hasapah kuno sanes maka kanggo anjeunna teu wajib mandi. Wa minal mustariki sareng eta tetep dina sapalihna nu rerejengan nya dua perkara teh anu kaduana teh nyaeta inzalu ai khurujul mani kaduana nu ngawajibkeun mandi boh ka lalaki eta nepi ka awewe nyaeta bijilna eta nepi kaluarna cai mani min sahsin ti hiji jalmi bigoy irajin kalawan tanpa ngasupkeun. Jadi teu aya ilaj teu aya patepung antara hasapah sareng paji jujuk kaluar cai mani maka wajib keur eta jalma adus. Wa in qala sareng sanajan cai manina teh kaluar sakedik tetep kedah ibah kakotrotin seperti sakeclak walau kanatin sareng sanajan ieu aya satetes cai mani teh ala launi damin saperti tetes air mani anu warnana sapertos darah tetep kedah adus. Walau kanal khariju walau kana sareng sanajan kabuktian naon al khariju kalor cai mani teh dijimain kalawan jima tetep kedah adus au geuri eta saliyana jima teu jima ge tetep kedah adus. Fi yaqdatin dina waktu hudang boh kaluar cimanina teh keur sadar au naumin teu keur sare isyahwatin usabab aya syahwat keluar cai manina teh au geuri atawa teu aya syahwat wujud teu aya syahwat min tariqihi dina jalanna eta mani al mu'tadi anu normal au geurihi atau teu normal kain kasaro seperti jalan cai mani nu teu normal teh seperti pecahna sulbuhu igana tulang tonggongna jalmi heug menyebabkeun keluar cai mani fa kharaja maka terus keluar bijil naon manihu manina eta jalmi eta tetep kedah adus. Nu katilu anu ka istri boh ka pameget anu ngawajibkeun mandi teh nyata wa minal mustariki sareng eta tetep dina sapalihna anu rerejengan wajib mandi kanggo pameget sareng istri al mautu nyata nalika maut maka diwajibkeun
eta jalmi bohis teh bawa pamegat lamun anjeunna tilar dunia wajib dimandikeun. Kusaha dimandikeunna? Kuno hirup, utamina ku keluargana, mun bojo ku suamina, mun suami ku bojona atau ku murangkalina. Ila fi syahidin kecuali jalmi anu ngantunkeun syahid. Wa salasatun tahta jeung tilu deui tina genep teh kan tilu perkara keur lalaki jeung awewe, tilu deui mah keur istri hungkul. Lamun istri ngalaman tilu ieu wajib mandi. Tahta subiha ditangtoskeun ieu nu tilu teh anisau ka awewe hungkul. Wahia nu tilu teh nu keur awewe teh alhaidu haid. Kaopat mun keur awewe mah kakeunaan haid. Ayel damu al kharju ayah darah itu darah anu keluar minim raatin di rahimna istri balagot anu tos dugi ya istri tos sampai ya istri tis asinina kana umur 8 tahun. Maksudna lamun keluar darah haid usia murang kali tos 8 tahun maka anjeuna tos balik atau di dimak kedah adus wajib mandi. Kumaha lamun teh acan 8 tahun misalkan murang kali teh 8 tahun tos haid, nah teu wajib jeung teu wajib keur anjeunna mandi jeung teu kasebut jalmi anu kataklif disebut balik. Wa nifasu sareng kaduan kalimana kanggo istri mah nyata di mana nifas. Wa huwa nifas teh eta ada mudarah al kharijanu keluar akibal wiladah akibal wiladatu kusabab ngalahirkeun fainahu maka saestuna nifas eta mujibatun diwajibkeun jalmi nu nifas lil gusli kana adus mutlaqon halna pasti. Wal wiladatu sareng ari nu katiluna kagenepna kanggo istri nyata di mana istri ngalahirkeun. Al mashubatu anu dibarengan ieu ngalahirkeun istri teh bil balalik kalawan baseuh yang keluar darah nifasna atau kotor keluar anu aya tina rahimna. Mujibatun ngawajibkeun ieu istri teh lil gusli kana adus qat'an kalawan pasti. Wal mujarradatu sareng ari anu ngalahirkeun anu disepikeun anil balali tina baseuh garing gitu ngalahirkeun teh. Mujibatun atege sami diwajibkeun mandi fil asohi tina kaul nusoh. Jadi aya pendapat anu ari kaluarna murang kali garing mah teu kedah mandi istri teh. Ari anu kaluarna baseuh mah nar murang kali istri ngalahirkeun baseuh keluar wajib. Tapi lamun garing sapali air nyebluskeun teu wajib mandi. Tapi nurutkeun kaul nu sahih kaul para ulama nu sahih kaseseureunna ulama bahwa bade anu nifasna garing atanapi ngalahirkeunna garing atanapi teu garing tetep ngawajibkeun mandi. Mudah-mudahan manfaat. Sakali deui hatur nuhun dukunganana. Doakeun channel Sim Kuring sing langkung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.